kakawen bete emang. Wah, ini Cep mah. Cep kita di lagu ngarona. Atuh emang teh kakawen atuh Cep. Aduh mang, manganci pete. Ih, Cep. Ayo Cep. Oh, tenang mang, tenang ngomong tenang memang tenang. Tenang nanti diberi ku nu gelo ieu mah. Nyantai we emang ieu teh kayak abdi bade naroskeun anu neme kakawen teh emang. Mang teh tadi Cep. Ngantosan naon? Ngantosan mang teh rek nyeta maksudna bade nepangan Cep. Bade naon nepangan abdi? Astagfirullahaladzim, Cep mah teu mikir. Tuasi keur kieu. Naon mang? Situasi sanes situasi. Oh, tak gitu? Situasi. Ngangesi mang. Oh sih. Ngangesi situasi. Situasi. Tuasi Cep. Aduh, ayo mang. Kayak mang lain bisa kakawen gitu mang. Hebat mang. Cep, mang maknya ge hangsip. Nya, ai kakawen wae mah di tangan Cep. Margi mang teh kapita ku gantungan. Kapita ku gantungan kumaha? Gantungan mang mah. Paniatan mang kitu di mana mang keur ngajaga. Engke mang kakawen. Oh, gitu. Jadi mang teh anak gantungan Cep. Oh, teh emang mang ngajaga teh aya gantungan. Ieu pami anu hajat masuk kitu Cep. Nya, anu hajat mah aya gantungan. Tapi pan ayeuna mah boro-boro nu hajat, pan teu meunang mang hajatna ge. Apaan mang bagang ngajaga Cep? Sumuhun, apaan ayeuna mah dina mangsa pandemi ayeuna mah teu kengeng mang. Ceuk saha Cep? Make jeung ceuk saha pamarentah teh mang geus ngaluarkeun undang atanapi bewara himbauan yen warga negara urang teh ayeuna aya hajat mangeunangan ulah meunang raramean. Nu matak cek mang age kudu kreatif Cep. Di mana Cep rek hajat? Kumaha? Imah teh kudu dikerebeng ku bilik. Kerebeng di kurungan ku bilik. Di kurungan ku bilik. Ger we hajat. Ger hajat. Terus aya onangan? Onangan masih narolo dina bilik Cep. Narolo dina bilik. Nolo dina bilik. Sabeungeutna. Korowek bilik teh Cep. Kebayang mang, ieu bilik kararieu. Tak kitu Cep. Iya. Alah lain mang bade laporan naon itu mang teh? Ieu di imahan Cep teh geus aya hiji kajadian. Kajadian naon? Tingali jemaah suka ngaronom kitu. Mang bieu ngagiring-giring Cep. Ngagiring-giring naon? Entok 17. Domba 43. Lajeng meri 84. Naon beuti giring-giring mang teh? Wih, kapan bisa ngaronom? Iya, nu ngaronom mah jelema nu teu meunang mah. Cep. Ai meri entok jeung doma mah teu naon. Ih, virus teh engke teh kana sasatuan heula Cep. Terus engke manular. Manular. Manimal mah kapangangon-pangangonna eta manular. Nya, mang abdi ge apa eta teh tina sasatuan, tapi lepan ai entok di urang mah bararesi doma di urang. Asalkan di mana geus urang naon ngangona urang kudu loba ngumah leungeun. Nu matak ceuk mang oge mang mah sok ingis engke aya muncul deui virus-virus lain. Waduh. Seperti virus korori tina meri teh cek. Mang tong nyeun sorangan. Ayeuna virus kolori aya virus naon deui tah? Korontok cek. Korontok. Tina entok. Terus virus naon deui? Virus korome tina me teh cek. Koroma. Tina doma. Tina doma. Anu watir mah koroswang. Tina naon? Tina swang cek. Ya, mang abdi bade naroskeun ya mang, lamun mang bener ayeuna ieu nya ye. Ya. Upami mang bener ayeuna apa kana masalah virus? Tadi mang ai corona mah apanan ieu teh akibatna teh kana batuk, pilek, nya ari korori naon tah? Korori mah tina ngap, Cep. Ngap. Margi ngahebosna meri. Meri ngahebos teh ngabrulna virus langsung nyerang kepada tenggorokan. Apa nanti masa bijeng corona? Oh, teh bentena teh ya? Daya, ayeuna eta meri ayeuna virus nanti korontog. Upami virus korontog mah Cep, nyerang nanti karena swanten. Janten kumaha? Upami biduan janten peura. Biduan jadi peura. Upami dalang janten peura ngahosos dalang Cep. Kumaha we entong? Mau kitu. Kitu urang teh. Dalang ge kakawena teh
Hos gitu urkeun gitu. Eta korontok. Korontok. Lamun korome kumaha tah? Tah tina korome upami korome mah kitu cep. Kumaha? Teko ieu upami teu aya jaluna. Namanya sada. Me. Kumaha mang. Cicing kumaha. Virus korome baru virus pi. Kumaha cing? Dini seperti kieu. Me. Eta Korome teh. Korome leutik. Nah leutik korome leutik. Anaknya itu. Anaknya. Oh. Lamun rada gede. Me. Eta badak, Eta badak. Eta mana, Cep? Makna. Oh. Ai bapana Bapakna mah me. singkat padat. Me. Ponok, Cep. Lamun akina Me. Virus teh dugi ka kitu, Cep. oh gitu mang. Kudu Alah. apalah tuh, Cep mah. Nya apa BG. Nya mang meni gandeng kieu mang mik teh. Euy, keun teh nana, Cep. Cep atuh parios atuh ka kesmas atuh. Hah? Parios di kesmas ah. Puskesmas lain kesmas. Lah, Puskesmas. Cep cicing doa di imah tuh montok gitu, Cep ya. Lain cicing we di imah. Mang apaan ieu teh urang teh kudu ulah ka mana ini teh ari mang. Gitu make mister, Cep ya. Masker lain mister. Bukan gitu. Ya hansip kumaha ieu salah wae ngomong teh teh. Lah, Mang. lah. Ai mang salah wae ngomong masker lain mister. Cep masuk aduh salah wae Cep mah. Salah naon mang di mana ge apaan ieu dangukeun ku mang. Ih dengikeun. Ih. Kala Cep. Ai Cep nih beletuk teh ka ongko teman tapi gitu Cep mah. Teman tapi tepat mesra Cep. Aduh. Dangukeun mang. Ya oke. Ya dangukeun. Apaan 3M? M. Dangukeun. M hiji. M anu kahiji dangukeun ieu topina muka wae. M anu kahiji dangukeun eta teh memakai masker. Oh, pakai dangukeun. masker. M anu kadua namina teh eta teh menjaga jarak. M anu katilu mencuci tangan. Eta 3M. Nah, Mang apa? Emang salah kapan si mister ke MM kene, Cep? Muhun M kene mister teh tapi beda ari mister mah ka jelema ari masker mah kana suhunan, Cep. Sungut. Datang begitu, Cep. Sungut lain suhunan. Wah, gitu. lepat atuh gitu mah. Lepat mah. Mana sekuk mang disosialisasikan. Jadi lu MT, nyata MK hiji mister, M kedua pencucian, sanes pencucian, mang mencuci tangan. Wah gitu Cep. Emang nu katilu naon? Nu katilu mah teh menjaga-jaga Cep. Aduh, nu katilu mah menjaga jangkung Cep. Jarak. Saya jangkung. Menjaga jarak, jangkung. Jarak Cep. Nya jarak. Mang nu ngomongin abdi. Lancingan merosot di Cep. Nya. Lancingan merosot. Mang, ayo nu milih Mang jadi hansip saha? Mang memilih sorangan ya, Cep. Seragam ngadam lain nyor sorangan, Cep. Jadi Mang mah jadi hansip teh milih sorangan. Cita-cita ti leutik Mang menjadi hansip. Oh, jadi hansip. Bin, Cep mah teu apa. Hansip mah seueur mangpaatna, Cep. Seueur mangpaatna? Seueur mangpaatna. Naon mangpaatna teh cing. Aya di upami di buminya, upami di remur ieu. Mohon. Gerak aya kahruan. Sahan pangheula di teangan. Saha? Hansip. Hansip. Di tangan teh maksudna naon? Di teang, teh cenah ieu aya kahruan teh hansip acan kitu. Oh, nya bener. Moanangan bapak polisi. Moanangan bapak tentara pangheulana. Nu mawi mama garda terdepan, Cep. Wais. Garda teh naon, Mang? Garda gini pergi lemu dina mobil mah pergi muih teh mah geuningan. Pergi bah. Gardan itu mah. Gardan namanya. Oh, gardan. Tak mangge kang muih-muih ke rakyat Cep teh. Garda mang. Jadi mohon. Jadi rakyat teh dipuih-puih. Puih-puih ku mang. Gitu tuh. Gitu. Janten eta salianti aya ayeuna upami aya nu ngarahirkeun yeuh kocokan yeuh. Awewe teh kocak bade ngarahirkeun. Ya abdi bade ngajuru. Ayeuna kayak sakada punten Mang. Asat namai nguping abdi mah aya awewe gogorobokan. Nureuneuh. Ya abdi bade ngajuru. Ya abdi bade ngajuru. Apaan aya salakina meureun?
Ai mana itu sami sareng kampanye, Cep. Oh beda. Oh, benten. Beda ngajuru jeung kampanye beda. Oh. Ngajuru, hidup. Benten Cepnya. Eta mah hidup Mang Uju meureun Mang Juru. Aduh. Oh, tah bade bener Mang kitu jadi hansip mah sebenarnya. Jadi hansip mah kudu sigep. Garda terdepan gitu. Oh, garda terdepan. Sabenerna mah ya kudu apal. Oh. Ya ulah nyepelekeun gitu Mang jadi hansip teh. Ya. Iya tuh. Ulah nyepelekeun ka hansip teh sabab naon? Tadi ge Mang nyebutkeun hansip teh garda terdepan dina keamanan. Iya garda terdepan, Cep. Kadang-kadang pan anu nyaho kahuruan di kejadian kriminal di lemur teh kadang-kadang hansip heula nya Mang. Mang heula tuh. Merukankeun tadi Mang teh ti kapungkur teh ti mimiti leutik teh cita-cita jadi hansip. Hansip, Cep. Aya peningkatan teh cita-cita yang jadi naon? Ta upami tos janten hansip engke di mana Mang sukses, Mang rek dagang bakso tahu, Cep. Rada maningkat sedikit. Maningkat segitu macam. Ya. Leres nya kumaha Mang we. Kumaha Mang, beda-beda tuh jelema teh. Beda-beda jelema teh kahayangna. Mangga enak tas nuju ngadamel tester, Cep. Tester naon Mang? Antawis bakso sareng tahu kolaborasi. Sareng bumbu suuk, Cep. Kulub suuk. Bumbu suuk. Oh, bumbu suuk. Oh, margi mang esok dina ngadangu dina langdu lagu geuningan. Lagu naon? Aduh Nyai. Akang teh ka bumbu suuk. Hey. Lain gitu. Wajib. Aduh Nyai. Gitu teh? Nah, encep mah palas, Cep. Palas, Cep. Kumaha emang teh? Aduh Nyai. Akang teh ka bumbu lengan lain bumbu suuk. Apaan keurnyeun bumbu, Cep? Ngarang biji sarina. Biji sari suuk teh, Cep. Cep. Kayak Mang ari Mang. Hah? Nami teh sadap di macam apa? Sa? Nami Dohir, Cep. hah? Nu dohir nu batin ya. Aduh. Aya ngaran mak jeung dohir jeung batin. Mang, ai nu batin anu batin. Nu batin? Nu batin mah A. A. Nuhun. Nu batin A. Nu batin A. Ai nu dohir? Nu dohir mah Ja. Jadi lamun dijikeun Aja. aduh apa. Mang, kela sekedap eta Mang lencingan marosot Mang. Ya teh kitu, Cep, itu teu boga beubeur ku rapia kalian, Cep. Ka sekedap sok turun heula Mang. Jeung sapatu di, Cep, dibungkut ku rapia jeung pangmentakeun. Ih, nya ke. Ya aduh, tuh geuningan, Cep. Cing calana morosot kan saya sekedap, Cepnya. Duh, gila Mang nih calana teh. jadi kolor, Cep, Mang. Ngait kana sleting di kapeurih. Ngait kana sleting di kapeurih ya, Cep. Halah. Tah, Mang. Ya, Cep. Ya, dangukeun Mang Aja. Ya. Aja tadi teh? Aja, Cep. Ajanya. Masih keneh bujangan Mang teh? Wah, Mang kahot atuh. Kahot naon? Bujang kahot, Cep. Bujang kahot. Bujang jadug, Mang. Oh, jadi Mang teh acara kagungan garwa. Ih, nyata teh laku-laku sih kan, Mang. Kamari Mang kali itu kok imah ka imah rangda, Cep. Hah? Ulin Mang ka imah rangda, Cep. Randa lain rangda. Randa. Randa lain rang. Upami randa mau upami nu bengsrat, Cep, ngora keneh randa ku N. Ayeuna. Ieu mah langkung segeri karena ada kolot, Cep. Jadi Rangda. lain rangsak. Eta. Cak-cak kana rangsak teh. Iya. Ari ieu teh Mang, ari nanti ngalagu yang nguping bujangan teh abdi sok inget baheula ya lagu ning. Ush. Lagu ning baheula lagu apa Mang lagu bujangan. Eta teh kuslusnya. Kuslus, Cep. Tah amang mah apal. Oh, heeh nu ge we, saeutik ge da bisi teu meunang. Ya. Di surupan. Bisi ku copyright. Oh, moal, Cep, sok. Begini nasib jadi bujangan. Apa. Kemana-mana. Apa. Teu sesuai, Cep. Sesuai naon? Eta mah kudu make orkes, kudu make band atuh, Cep. Make band ari ieu kumaha kitu? Aduh, pan make gamelan, Cep, geuningan dengkeun atuh. Dengkeun kumaha ari, Mang? Sing sok. Sing Cep. Oh. Sing sok. Da itu kumaha, Cep teh? Begini nasib jadi bujangan. Apa. Kemana-mana. Nya bener. Asalkan suka. Iya. Tiada orang yang melarang. Gitu.
Karunya teuing Cep, gaul atuh. Nah makanya gaul. Apaan gitu dina kaset oge? Beda genre Cep. Beda genre kumaha? Genre Cep mah lain kitu. Kedana kumaha? Kuruna kieu penjana mah. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana mana boim. Nak mang mak gitu. Rara Sarendro, Cep. Raras Sareno. Iya masih mang mah. Nggak seberapa menit tadi iya. Sekedik menit kalem Cep. Kalem Ayo kalem dah yang mecanggel sih jalan wayang. Rusuhan Cep. Rusuh kalem. So Cep, ngalota Cep ngalota. Aduh, merukan bebas memang. Bebas. Nah, betul teman diatur gini kan eta. Da sekali nabuh ge mang teh mun gegebegan Cep. Gegebegan di mana? Nya lamun keur sekali nabuh wayang teh gini ngaliud aya patugas. Du ngajuru. Bener mang. Nya mang teh ai ser aya nu surak gebeg, teh mang teh gebeg medak engke mah lamun de ngawayang Cep. Omat kudu nyana kapas Cep. Nyanak naon? Nyana kapas. Keur naon kapas? Jadi nu lalajo sadayana diwawalan kapas heula. Meh naon? Supaya teu surak Cep. Ieu cenah. Gitulah. Allahu Akbar si Mang mah. Emang emang ngobrol mah dipanjangkeun-panjang ngobrol teh ieu mah nya. We nya Cep. Istilahna mah ieu mah nu mungaran emangnya urang teh lain naon dina waktu ada teh mangnya bikin ngeusi kakosonganna ieu mah nya. Gitu. Supaya da lain naon. Pang nama hirup teh ulah manoton Cep. Nya eta ulah manoton atuh. Manoton? Keur mah di imah wae. Lain manoton meureun. Kitu. Ai manoton mah eta teh sami jeung maimi kaituna teh sami teh. Wes. Maaf, Jep. Aduh, nyata kitu mung teh. Ayeuna baru pamajikan pan. Sekalian gawe koreh. Tuh. Ayo model Mang. Begini nasib jadi bujangan. Terus kemana-mana asik. Asa kau suka-suka, tiada orang yang melarang. Tungtung nak tiada. Tiada orang yang melarang. Yang melarang. Uish. Aduh. Karena nasi dong Cep. Aduh. Alhamdulillah. Lain mang jadi hansip teh pan kudu loba pengalaman itu. Oh tong Cep. Mang mah teu aya pagawean Cep. Hah? Mang mah dina teu aya pagawean ge mang mah selalu sibuk. Menyibukkan diri. Berburu untuk kepada hutan. Berburu kepada hutan. Margi. Berburu di hutan kepada. Mun ka itu kepada. Berburu. Ke hutan lain kepada. Apa namanya sok ditulis ini kalau mau berburu kepada hutan. Berburu mah di hutan. Di hutan. Berburu naon. Mang mah kamar ge si bedil angin nu geus karahaan teh. Nya terus hamplasang lu mah. Nya terus. Nya kalapaan supaya leueur ye bedil teh. Wah dikitu digosokan. Terus lewas ya mang teh. Ka mana? Bebedil. Nya. Bebedil naon? Tadi nama mang rek bebedil manuk Cep. Bebedil manuk? Nya ngan pelabah sapan. Keur gede pare Cep. Di sisi sawah teh. Aya jelema nu dagang manuk digeleber-geleber. Terus? Dina itu dengan menang ngajaring. Duh, makanin ge sore sing teh Mang. Beuli ku Mang teh opat. Eta manuk teh. Manuk teh opat beuli ku Mang. Terus? Gantelkeun cangkeng. Terus? Selah motor berengbeng ngebalik. Wah, manuk teh kumaha? Kok teh moro? Kaburu sore, Cep. Terus? Ngaruh ka gunung teh na mengan di pelebas sisi sawah aya nu ngajual manuk. Atuh eta mah jadi iya tuh jadi meuli meureun. Ku Mang dibeuli teh manuk teh opatanana. Terus? Tunana cangkeng ku Mang, kalian. Pan kegelaprakan manuk teh. Waduh, Mang lege gatuh. Lege gatuh ka Pak RK Mang. Ka Pak RK naon tah? Oh, Pak RK. Bebedil ya tialikeun. Kudu kieu atuh bebedil tingalikeun. Opat sekali beunang. Kahulang RK teh. Bebedil Mang. Mohon Mang bebedil. Nah geuning manukna gagalaprakan kene. Teh nu maot hiji ge cik Pak RK teh. Ish. Mang teh mikir, aduh bener citu lamun dibedil mah kudu tau bros ya dadana. Temal ku Mang, Pak RK. Nu matak Mang tadi bedil di kamplasan di kitu manuk ieu mah teu kudu dibedil. Begitu manuk ngaliwat teh langsung dikenap. Dikenap teh kumaha? Dikenap. Manuk teh keur ngaliwat teh. Ditodong. Ditodong. Set. Jo rancung we jangjangna teh kaluhur. Tinggal tewak beungkeut tuh. Teu binasa. Teu binasa, Cep. Barukan teh. Oh.
Mau balik mang ah. Da kudu kitu atuh berburu. Lain bener teh pengalaman mah nya mang. Pengalaman ya. Tapi yang ngomong-ngomong lebar ya mang ya. Begitu? Lain kaji lebar kadua dewek capek ya mang ya. Oh, ya. Jadi kumaha tuh? Mending mang ayeuna balik heula. Waduh, nya mang. Uwi heula mang ayeuna ka bumi. Terus kumaha tuh, Cep? Wudu, Oh. salat mangnya insap. Mang. Oh, gitu. Nya. Ya tuh coban heula tuh kalau ngagale. Hah? Coban heula tuh kalau meser mukena mang ah. Wai, mau kena mah keur lalaki atuh mang. Keur lalaki keur awewe. Samping sarung. Oh, itu menang make mukena, Cep? Temenang atuh Kapita, nya mang. salat lalaki make mukena. Nya mang teh boro mang rek make hijab jeung teh. Mang anu make hijab mah awewe lalaki mah teu eueuh teu dituna gitulah. Iya, Lain Cak. wajibna. Ya orat lalaki mah panti semet hatuur ka handap. Tur kana Ya tina buja ka luhur. oratna teh. Nya oratna teh tina buja nepi kana tuur. Orat lalaki mah tamun awewe hampir kabeh ngan sauk beungeut oge cenah kudu make cadar cenah. Oh, Nya selaga beungeut jeung telapak tangan teh naon awewe mah. aduh ieu tatangga bujal pami teterjel kumaha Jep ye? Tetangga buja teh terjadi kumaha maksudna? Apaan ieu bujal tina bujal kanap ye? Nya. Bujal kanap. Eta orat. Heeh. Bujal ka luhur. Terus Tah ieu tatangga bujal mang margi ngaleuwihan bujal teh Cep. Mun tas mang guys mah balik ditulikeun mah balik. Si abdi mah kana uwi ka bumi. Oh, Mang aduh bumi teu. ieu tak mang teh sementara bisa dipose Cep. Tah kieu we mang, lamun mang teu aduh bumi kumaha jeung abdi we jadi babaturan abdi ayeuna mah. Oh. Ti mimiti ayeuna ka hareup mang jadi partner abdi. Ah gitu atuh. Jadi mang teh jadi bodyguard napi naon teh disebut teh? Ieu asisten Cep. Asisten mang cepot. Engke mang Naon? asisten. Asisten lain asisten. Iya teh engke mang mau boga mesin ketik Cep mang. Karena mesin ketik? Dikekelek atuh. Engke upami aya berita didamel ku mang ye. Mang ayeuna mah zaman modern teu kudu make mesin ketik. Oh. HP oge geus aya ayeuna mah. Mang mah teu kabita Cep ah. Tiga pita ku HP. Teu. Nah, Kudu make kuota Cep. Mesin ketik mah gecerek-gecerek salah kertas gecerekan tuh Cep. Asa ku kertas we, teu kudu duit teh. heeh bener. Mau- Mang ah. Geus burit emang ah. Urang ieu marang urang salat lah. Ki atuh mang kapos heula, nyanak gemolan. Nya. Engke di cenah ka dieu kemudian. Oh nya tuh nya bawa embelanannya mang ya. Nya tuh. Heuh ieu mah. Ya sok tuh Cepnya, aduh Cep ah. Yo. Cep, tuh. Geuning. Boga batur dewek ini mah alhamdulillah si Mang Hansip. Sangaran teh bodi tadi teh. Ajaknya mudah-mudahan da Hansip teh bener leueuh sabenerna mah garda terdepan keamanan teh Hansip leuh. Nya kadang-kadang anu ngajaga keamanan nu hajat Hansip. Ngajaga keamanan di jalan oge kadang-kadang Hansip bepilueun nya. Komo di nu hajat mah Hansip pampang capekna. Aya dahar pang paneurina ning. Beakeun rupa teh teu ngasope caina wungkul. Karunya jadi Hansip teh nya nu matak ka pamarentah mudah-mudahan kapayun mah perhartoskeun gajihna Hansip. Mudah-mudahan atuh ditaekeun gajihna Hansipna nya. Aya, sakitu dewek kerek kaca heula.